Qala sallallahu alaihi wasallam saur Kangjeng Nabi laisa lil abdi min sholatihi illa ma aqala minha wa qala sallallahu alaihi wasallam annal abda la yusalla as-sholata la yuktabu lahu sudsuha wala usruha wa innama yuktabu lil abdi min sholatihi ma aqala minha, bahwa di dieu mah teu termasuk salat anu ditarima lamun teh mah teu mikir-mikir kana maknana saur katerangan anu ieu. Tapi da ari urang mah tetep kaperdih migawe wajibna salat. Da ari salat teh wajib, wajib kulantaran wajib teu meunang ditinggalkeun. Ieu mah ngan sakadar naon kurang naon lain kurang atuh urang kudu ngusahakeun salat urang supaya ditarima supaya sampurna nyaeta mikir-mikir minimal urang teh fokus bahwa urang teh keur salat. Bahkan aya dina katerangan sejen mah jalma salatna malaweung, keur malaweung kitu ujug-ujug inget dina hate teh henteu diucapkeun kapan urang teh keur salat, tah sok kitu nya terkadang ta eta teh bagian tina khusyuk nya, bagian tina khusyuk. Urang salat geus sabaraha rakaat, sarakaat, dua rakaat, tilu rakaat, ari geus ka 4 rakaat da malaweung wae nya salat di sisi sawah di naon dina batu nya bari ningali teh eta cacareun itu asa ngahalangan teh. Coba eta pare ka gigir kudu make naon tali nu dipanyangkeun kadupakan mangkaningketan gigirna teh kadupakan mah beak atuh keur salat teh contohnya tuluy we inget pan urang teh keur salat, tah eta teh aya nu nyebatkeun bagian tina khusyuknya. Salajengna wa alla yujiba biha kudaek salatna urang teh ulah ujub ya. Ujub naon ari ujub teh fal ijabu maka ari ngagetkeun biha kalawan itu salat eta huwa ari itu ijab teh eta bi ayyaro yen ningalikeun itu musolli annahu kana saestuna musolli teh istahaqqas sawaba wal jannata biha balla buda ayyaro annahu istahaqqa at-ta'dziba bin nari. Ujub teh atuh ngarasa naon ceuk urang mah ngarasa alus nya, ngarasa alus sombong nepikakeun tiap salat teh yeuh urang mah bakal menang ganjaran jeung ahli surga, istahaqqo ngahak as-sawaba kana ganjaran wal jannata jeung surga. Si eta mah jalma tara salat teu kaciri wudu acan da puguh jeung urang tiap detiknya buat teuing keur teu jeung urang mah osok salatnya kabatur teh si eta mah tara salat pinarakaeun tah tuluy eta teh henteu diobrolkeun nya dina hate yeuh urang mah sok salat sajaba sok salat teh berjamaah pisurgaeun atuh ganjaranna ge geus sakumaha mah kitu nya. Tah eta teh teu kenging, bahkan ku kituna teh bisa-bisa atawa jadi ciri yen salat urang teh teu ditarima. Jadi teu kenging ka batur teh si eta mah tara salat gitu, teu kaciri-ciri salat buat teuing keur teu jeung urang mah osok salatnya sanajan mungkin dina buktina ge tara cenah. Teu kaciri wudu acan cenah, taneuhna dina nu minggu kamari aya keneh dina beungeut contona nya. Buat teuing taneuh nu anyar eta mah nya kabatur teh mani perhatian ari cileuh urang teu kapiceun. Dah kumaha atuh balla budda ayyaro annahu istahaqqo at-ta'dziba bin nari. Urang mah buat teuing daek salat gengan saukur sosolatan
hayang salat daek salat buat teuing teu cumpon syarat jeung rukunna buat teuing salat urang mah ngajadikeun siksa dina neraka tah kitu kedah namanya maksudna kumaha lain berarti urang salat teh salat urang mah ieu mah pinarakaeun sanes berarti kitu tapi urang ulah sombong ulah ujub ku salat urang teh asa pang salatna asa pang daek ibadahna da ari ngaran-ngaran jalma pisurgaeun pinarakaeun moal cukup lamun teh mah dibeli ngan saukur make salat jalma asup ka surga ku padolna Allah nugrahana Allah jalma asup neraka ku kaadilan Allah saur kamari dicontokeun lamun urang nitah babad ka batur heg nu babadna teh palaya-paleye biasa namah normal namah menang 10 meter nah ieu mah sabedug teh ngan menang 1 meter cik urang sebagai anu nitah babad ka eta jalma lah teu bener babadna ge saeta mangan menang saeutik kurangan buruhna ku urang osok teu kitu mang babad teh ngan menang 1 meter kurangan buruhna ge moal 60.000 tapi ek 10.000 tah urang wae anu sebagai jelema anu lain maha pengasih dan penyayang da sok amaksa ka urang nya teu tega mere buruh sanajan gawena saeutik tapi dibayarna jadi dikurangi leutik kitu logikana mah komo Allah lamun aya bahasa komo nya maha pengasih maha penyayang da ku gawena oge sanajan teu bener wae mah ieu mah lain ngahargaan gawena ngahargaan daekna atawa geuning lamun kolot ka budak sok puasa jang engke diburuhan atawa hayu milu naon sasapu engke diburuhan sasapuna mah gesruk diuk gesruk ulin tapi tetep kolot ngaburuhan kanu jadi anak lain gara-gara sasapuna gara-gara daekna sok jang sakola ya mempeng leutik mempeng daek di sakolana teh tara diajar tara naon tapi tetep baju napang meulikeun bekelna dibekelan tah gara-gara naon eta teh gara-gara urang boga naon boga karunia atawa boga rasa nyaah kanu jadi anak tah jadi keur urang mah henteu kudu fokus kana naon henteu kudu fokus kana ganjaranana waroda anna Isa alaihi salatu wassalam kana yaqulu Nabi Isa kantos sasauran kam min sirojin mang pirang-pirang siroj ari siroj teh naon lampu nya atawa damar baheula aya dina basa Arab sirojun lampu sarirun ranjang awetnya ingetanana teh keur leutik eta teh atfaathu anu mareumanhu kana itu siroj naon arihu angin wa kam min ibadatin qad absadaha al ujub bandinganana ari siroj teh ari lampu teh ibarat salat ari angin teh ibarat ujub teh ibarat angin damar lamun kaanginan damar baheula nya lain lampu kieu da kaanginan ge moal parem nu kieu mah damar kaanginan biasana sok naon parem nya bahkan aya kacaritakeun mareuman damar teh di kumaha ditiup nya tah sarua oge salat bisa ruksak ku ayana ujub jadi salat urang ku ayana ujub ku ayana sombong ngarasa leuwih alus eta teh salatna parem dalam artian salatna teu diganjar sanajan urang teu kudu fokus kana ganjaran titik siangnya faslun fi arkanis sholati wallahu a'lam bissawab
Rabbi anfa'na bima 'allamtana yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi anta ruzuqanal wasi'a wa anta ruzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan